Aya khawaz ngaran khawaz ziarah tadi. Begitu ziarah tadinya cek Imam Abu Bakar Syibli ngendong bae ulah balik mencek bahasa orang. Tapi kula isuk boga kepentingan cek kana aya kegiatan ngaji di satu aya kitonam sabodok. Keluar teh bada Isya. Keluar lewat sungai Tigris Baghdad. Tah barang manehna kadinya geus rada jauh ti Imah Abu Bakar Syibli teh sekitar bangsa sakilo. Aya maung. Oh. Ya Allah, ya Rabbi, cek jana inget tadi cek Ki Abu Bakar ulah balik koreng mau lompat jana balik ya dedek balik deh kaki Abu Bakar itu kan biasa nu calang apa mau dek lompat ke mana ya dek lompat ke mana ya langsung banyak lah ngagerokeun ya Abu Bakar Syibli tulung abdi ku karomah kewalian Tuhan anjeun abdi geus teu daya teu upaya jol teu datang kakarak ge diomong doang haju datang mah plek haju datang mah sakilo kenal naik naon teu ditanyakeun kaburu digegel maung sia mun naik naon mama naik naon ka dia langsung dicekel ceulina maung ku Abu Bakar Syibli sia pan aing geus ngomong di mana-mana aya tamu aing ulah sok diganggu sia sok macem-macem bae sia ieu tamu aing ieu nu tita ngendong ge nya embung isukan ngaji cek dina boga kegiatan dicekel maung dikitu-kitu bangun kieu ampun ini sia nu saurang deui dicekel deui celina sia deui ilueuneun hah kunaon sia ilueuneun ampun saurang ini sia ini eta ki khawas langsung kieu bae nyekelan leungeun ki Abu Bakar ke kula teu kaharti eta maung bisa tawadu di hareupeun mama bisa taluk di hareupeun mama emang kunaon eueuh deui cek Abu Bakar ya rahasiana di jero hate ulah aya duniaan kabeh makhluk bakal sujud ka jelema namun selama di hatena aya duniaan sarua jeung maung sia resep dunia mau dia resep dunia sia resep dahar mau makomo lamun geus resep dunia resep dahar resep minum cak mau wah ieu lain hakanan aing cak keneh toh lamun neulah haji pendik ieu mah ngaleuwihan ti aing cak nya ieu mah bajingan ieu mah ya Allah ya Rabb bakat cek Abu Bakar Syibli teh jelema teh dipangkat jadi wali teh diukur ku karesepna kana dunia lamun masih kena resep kana dunia moal diangkat jadi wali ketika geus resep kana dunia karak diangkat jadi wali ukuran diangkat jadi wali jeung lain diangkat jadi walina ukuran resep jeung teresepna kana dunia selamanya resep kana dunia Allah bendu lamun nyana geus resep kana dunia Allah cinta ngagantungkeun cinta Allah ka hambana digantungkeun kana resep jeung teresepna terhadap dunia Allah resepkeun jasa ka hambana ketika hambana bendu kana dunia Allah bendu ka hambana selama manehanana resep kana dunia tak urang dek miceunan resep kana dunia teh mah hese jasa hayang ulah resep kana dunia teh hese jasa hayang ulah resep aya salah sahijina jelema guguru kaki Abu Bakar Syibli alhamdulillah kuari geus tersepen kana dunianya neueuh naon geus tersep jelema-jelema kumanehna geus nu dianggap hiji bae Allah nafsu jeung setan geus diperangan mulai lazat ibadah aya Allahu Akbar ngeunaheun ibadah beja kaki Abu Bakar Syibli kakarak datang doang geus kanyahoan sia geus ngeunaheun ibadah kan
ngan diangkat jadi wali manusia karak diberet titik-titik mengarah kana wali ku siap perangan deui ku jare di perangan urusan dunia geus teu hayang makhluk kitu keneh geus eueuh di jero hate makhluk teh hiji be Allah setan geus taluk ku nyana ngan hiji doang nafsu birahi jadi nyana teh lamun neuleuh pamajikan resep bae tah jam sabaraha bae jana neuleuh tas subuh ceklak neuleuh pamajikan zuhur ceklak asal neuleuh asar ceklak pamajikan saruana di beureun nya atuh eta doang ge cek nyana ja anu sejen mah henteu bahkan lamun deuleu awewe sejen ieu birahi ieu balik jalan ka iman nurutan Sayyidina Ali jasar wa ieu jero nama eta keneh inti lo galayanan nu di luar lamun deuleu nu di luar resep balik ka iman pamajikanna ge surti nyahoeun tas deuleu nu sejen mas ieu geus nya panjo jadi naon kitu ngaranna kambing hitamna mah aing keneh ieu cekna oh masalah da ieu doang ieu apakah ieu cekna jadi gangguan ieu akhirna manehanana langsung mau belati diasah heula hebat asup nyana bada subuh ka tempat cai dicekelan barang potong syekh we sia ieu nu ngaganggu ibadah ka aing teh aturan baca Quran haju ngagelang-gelang pemajikan iya gara-gara namanya potong siap wae nyana ngomong sorangan kan gitu wali mah tafakurnya nu ngaganggu ka aing ja aing dunia geus tersep ja aing mah tuh makhluk itu kene saha tuh nu ku aing dibanggakeun ja eueuh hiji be Allah hanya guru sampai kangjeng Nabi eta mah wasilah hiji be Allah ja aing can diangkat jadi wali nginah mah geus ibadah teh tinggal ieu doang meureun gangguanana aing siap wae bismillahirrahmanirrahim batur masjid kotoknya na masjid bobogan masjid siap wae ieu nu ngaganggu ka aing begitu manehana dilaksanakeun langsung Allah mere ilham ka qalbuna tek maneh teh ciptaan aing dibere mata celi ai kudu ditusuk mah celi kudu sempring ke bobogaan kudu sempring atuh salah sebab tamanu aing mata nu aing lain usia celi nu aing lain usia irung nu aing lain usia sia mangan sakadar make jeung tahan tina maksiat eta manu aing lamun ku sia datang ga dipotong lain jadi wali sia turun derajat tina sholihin ge langsung dikikeun di besok aing salah meureun ye apa maning nambah kawin nah sok aja macam-macam henteu tah mah leuwihna ti aing tah mah tah geus dicarekan aing dongeng eta eueuh ti dikeun mah eueuh kok itu variasi dong ya Allah pan aing sieun wali mah pan nya ngadengekeun pan cenah ditambahan sia kieu aing sieun bebeja nu mantak nya ngadengekeun bae aing cek Gusti Allah nu jadi raja teh aing anu ngangkat kewalian nurunkeun kawalian teh aing haju sia teh rusak diri sia atuh salah aja teman aing lepaskeun teh besok lepaskeun ku nya jadi di jero WC di jero cai nya tapaku atuh kudu kumaha Gusti ja ieu doang anu ngaganggu mah eueuh deui jasana salian ti ieu mah eueuh iwal ti ieu bae kula ieu kukula dirasakeun eueuh sia kunaon teu muntayangkan nu bogana puntayangan nu bogana eta dakar sia teh nu aing bebeja tu ka aing oh heuh jago si bebeja ka aing puntayangan poho tu aya nu poho kakarak di jero cai teh nya ngadoa ya Allah ya Rabbi horenganan abdi teh nu abdi terbasuk anu ngagayot ke horeng nu Gusti
Abi nu Gusti kitu nu ngagayot ke nu Gusti anu rarasana Abi mah ieu kaganggu Abi kudu ngagayot ayeuna mah deuk diserahkeun bae ka Gusti ieu mah janu Gusti tadina mah ku Abi deuk dipotong tapi ternyata Gusti ngahalangan Gusti nyangakeun sadaya-daya mangga ieu mah janu Gusti ieu abdi hayang lazat ibadah wa qurratu aini fi shalat sakumaha Kangjeng Nabi kos kitu hayang nikmat salat hayang ngeunaheun salat langsung nyana mandi set bantu wudu salat nyana isuk-isuk ieu duha Allahu akbar ngeunaheun salat diserahkeun ka nu bogana ulah rasan urang nah kabelah dieuna turun ta syahwat pamajikanna negor kako beda biasanya lain gitu kakak syukur ngomong tuh nah iya hasil tadarruk ka Gusti Allah hasil mentayang ka Gusti Allah horenganan urang nu salah teh asa urang dagang untung asa nang urang iya bakal jadi siksa urang dagang rugi asa urang salah iya nu bakal jadi siksa urang teh digawe urang aya kasalahan asanang urang ieu nu bakal jadi siksa kabeh dipusatkeun ka diri urang poho ka nu bogana urang salat asan urang boga ilmu asan urang ieu nu mantap kiai loba jasa nu bisa ngaji tetapi manehanana kuari kesalahan-kesalahanana asa bisa ngaji ieu nu salahna jelema nu sukses teh teu boga rasa bisa diserahkeun ilmu nu Gusti abdina ge nu Gusti sadaya-daya nu Gusti nyanggakeun sadaya-daya minta petunjuk ti Gusti Allah nol jadi aku ukhruj anil ilmi keluar maneh tina ilmu ukhruj an nafsika keluar maneh ti awak maneh ukhruj anil akli keluar maneh ti akal maneh lantaran cat Gusti Allah ilmu lain sia nu aing akal lain sia nu aing awak lain sia nu aing keluar sia ti dinya karak menghadap ka aing mawa roh anu katadina fa nafakh wa nafakhtu fihi mir ruhi roh nage nu aing sanggakeun geura ka aing lamun urang geus bisa nganolkeun modal kos kitu karak Allahu akbar nikmat jem sabaraha bae iraha bae di mana bae